Jauh kene mah maneh teh Mas. Naon capek. Capek Mas. Kayak orang eureun di ditu aya tempat alus yang eureun mah. Tuh. Tah ieu aya pul tempat anu gerah henjang cicing mah. Nyaan Mas, alus pemandanganna di dieu mah. Ya pasti atuh di dieu mah alus pisan. Berarti maneh ini sekolah jalan dieu. Nya heueuh atuh aya pul da jalan mana deui aya jalan dieu mah. Nyaan jagoan maneh. Urang mah karek sakali ge capek. Da iku mineng mah moal karasa aya pul. Eta orang ngeureuh deui da masih rada jauh ieu mah urang teh. Ayo. Ayo tuh. Jauh kene mah maneh teh Mas. Geus deukeut deh hareup gengke nepi aya pul. Tah ieu aya pul 5 urang teh. Yuk ka jero atuh. Usah sahaning Mas. Heeh, pan wayah kieu mah inung bapak orang mah keur di Sarawah, paling ke peuting balik oge. Atuh ayo ka jero. Yuk ke jero atuh. Tong anehnya ya pul ningali imah urang, emang kieu kaayaanna tuh paburantak. Bae tuh Mas, sarua urang kitu boga imah kok urang. Da tahu nu bapak urang. Dasar bae kan bapak urang. Hayu teh ka jero. Ieu. Cai heula ya pul, pasti da capek hanaang geuranya. Mas. Sudah jauh atuh meureun ti ditu ka dieu teh. Nok heula. Hayu tah ka jero. Yuk. Sok ka dia aya pul. Tah ieu aya pul kamar abi teh. Tuh di macan aya ieu ning masih ku kasur lipat tuh coba paburantak bae. Bahaya tuh Mas. Heeh. Ini piala maneh mah loba nya. Heeh, eta masa ti SD keneh atuh abi mah juara hiji wae alhamdulillah na teh. Hebat maneh mah Mas. Atuh aya pul istirahat heula nya. Rek ngagoler atuh di dieu mah. Mas. Capek. Ngan bae we nya ieu paburantak ieu teh can diberesan ka urut peuting. Bahaya tuh Mas, urang ge sarua di imah dieu. Oh, atuh sarua mah. Ai kolot maneh sok nepi ka wayah kumaha Mas? Paling magrib lah balik ke sawah teh. Heeh. Tak ke istirahat heula we ayeuna manungan balik nungan si mah si bapak balik. Mas, Dimas. Senang saha di luar ta alus ya. Senang. Senang saha di golodong teh itu. Alus, senang alus. Mas. Dimas. Iya mah. Tadi si mah geus balik. Gue kayak heula nya di dieu we pul mah bisa rek ngagoler atunya. Mas. Tungguan nya. Mah geus balik. Nah itu dipipir senang saha. Senang babaturan mah. Bakat si Dimas masuk mah mawa batur. Era segitu mah bag bragubrug kieu. Atuh da manehna mah anu hayang ngenong. Maknya atuh meureun batur hayang ngenong kok ujang diulahkeun. Da maknya Dimas teh disuguhan, rek urang teh teu boga nanaon. Suguhan tuang we atuh mah, anjeung naon meureun nya tuangna mah. Najeng naon meureun Mas. Deungeuna. Ai ge ecing mah mawa ti sawah, menik digoreng dek resepeun moal kitu. Wah, resepeun wae meureun mah. Oke atuh mah dek masak heula atuh. Oke orang ajak tuang bareng. Tuh Pak ujang rek maturan heula deui nya, bisi keseleun itu sorangan. Oh, jung.
Haepul. Nih mas, Hampurannya lila tadi teh. wah itu nanaon. Kalau mana kerek Bali? Oh, haepul tadi karek balik pisan. Oh, heeh. Lain mas, teu nanaon urang monok di dia. Ya teu nanaon atuh haepul. Bisi we atuh. Tuh aman di dia mah. Asak can, geus lapar yo. Acan ke sakedeung deui. Lain haepul. Hampurannya di dia mah kasur ge kieu teu teu nyara di haepul meureun nyaman geunaheun. Wah, sarua we mas itu. Wah, nya pasti beda tuh. Da lain soal ieu, lain soal kasur, soal kenyamanan, da pasti nu di haepul mah nyamannya geunaheun. Sarua we di mana-mana ge goler sare. Oh, heueuh oge nya. Oh, nanaon deui ya teh? Eueuh eta hungkul. Ecen mungkul ya. Heueuh. Oh, sok atuh si Dimas geroan ajak tuang eta baturna. Mas, Iya mah. ngin gerak tuang eta ajak babaturan. Hayu haepul orang tua. Nah, moal sope mas? Ye hayu atuh. Moal sope? Itu karunya sih mah geus masak. Hayu. Nah, itu nama tuh. Yuk. Ya geus asak mah. Masak. Tadi minta calegnya. Sok jang tuang. Oh ya nawe di dia mah geuning da tara gaduh rencana nya. Dimas mau ukur kieu tuh tuangna oge. Ah, teu nanaon. Sami dah di bumi ge. Sok atuh yang ayo ku pahlanya. Ya tuh mah, Pak, ditampi. Nya sok jang. Ya tuh mah sareng. Heeh sok. Oh ya nawe nya jang tuang tadi dia mau ukur nu kitu geuning eta. Wah, teu nanaon di bumi ge sami gitu. Nari ujang teh di mana gitu? Di kaler mah. Oh. Sok atuh jang kayaknya tambihan deui. Nya mah atas cek apa? Cing mareg gue mamna. Nya